Soledad hate abiti soledad. Terus non sih rungkat sadaya daya hate abiti soledad. Hate ngaso pisan Pak. Banyak ya hate ngaso, hate ti soledad. Terus rungkat sadaya daya kan teu mungkin. Tumrah diri kan di Sunda mah sadaya daya kayak gitu. Iya mah maksudnya sadayana. Heuh, ieu maksudna sadayana kan. Tapi masalahna kurang ditinggali komen hiji nu protes. Ya eta mangasalahna pengetahuan justru mah. Cek urang mah lain masalah pengetahuan, soalnya di dia teh sebenarnya kabeh ge apal lamun Apa? sadaya daya teh terus hate teh pisau mau bisa hate teh pisau leda. Tapi nah aya dogma nu tadi salila urang lemes mah bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi podcast pada kesrek ngisinger patepang laum pamprok nyong sareng singkuring pian ngisinger. Dinten dina dangat ayeuna abdi kasumpingan rencangan lawas ti lawas. Rencangan anu tebih pisan, langki pisan pendak. Anjeunna ayeuna panginten pami ieu mah sanes lingih di alam kalangan, sanes di alam dunya keneh. Mun tos langki pendak kumargi seueur kaperyogian kitu nya. Beli jeung sumping Kang Iwan. Alhamdulillah. Suhu. Nah itu suhu. Kumaha da Bang? Pangestu kumaha Kang Pian? Sehat. Oh, ini bukan pian. Aing teh siga kolot. Tong gitu tuan. Da urang teh Kan ada bi akang teh akang ku kan air maka cenah. tapi da urang teh disebut akang asa kolot tuan. Heeh. Kan ari nu ngaranna Siapa tuh? Tah. Kumaha Cep Pian? Jang. Leuwih hade lamun Jang. Jang Pian sehat mah. Alhamdulillah. Saya Kumaha saurarna Pak Yo? Pangestu. Abdi teh ngadangu-dangu cenah aya teh kan urang teh tos rame teh pernah. Cenah Pak Iwan teh aya teh Kang Iwan teh ayeuna teh janten naonnya ngulang cenah ngabulang gitu nya. Ngabulang ngawulang jadi tenaga ngatik ngadidik di salah sahiji kampus anu terkenal di Bandung. Amin terkenal insyaallah. Ya, milikna eta Pak Iwan ya. Tah, cenah Pak Iwan teh kamari teh aya bahan obrolan ka abdi teh. Ya. Gara-gara ningali konten abdi. Tah eta intina mah. Mohon. Aya naon sih? San katugenah teh naonnya ngaranna nya? Sanes katugeunah gitu nya aya kabeng berat. Aya kabeng berat. Gara-gara ke zaman ya. Ya. Tah, ari abdi teh kan Iwan teh kamari cenah ngobrol bade ngabahas naon kamari teh. Nya eta konten Kang Pian. Anu aya tentang kaji jorang, kedua aya-ayanya kita si kabayan oge. Oh, no. Jadi di urang teh aya sosok nu namana di Sunda teh aya sosok nu namina si kabayan. Si kabayan ieu teh bukan mitos, bukan ieu nya. Tapi ieu teh sosok anu dipercaya aya di Hirup lah. Hirup kehidupan masyarakat kehidupan Sunda. Memang di urang teh asa babari sosoknya Pak Iwannya. Salah sahijina painten si kabayan sareng aya oge anu kamari abdi mendak oge Siliwangi. Kan Siliwangi ya sami salah sahiji sosok anu figur anu manusia Sunda. Manusia Sunda. Seharusnya mah salian si kabayan ge aya nu langkung sami teh hampir sami lah mirip silam sijan ngan eta memang engke lah bahasan anu sanes gitu. Hampir eta mengalap pisan silam sijan mah. Kumaha jero teh tapi kumaha bisa ngelelep gitu? Bisa oge. Tah, pami perkawis kamari, pami abdi kamari kan ngobrol abis sareng salah sahiji patani. Anjeunna ti Garut, anjeunna memang ngobrol perkawis Siliwangi, kamari ngobrol Siliwangi. Jadi Siliwangi teh di urang seueur dipakuat pakaitkeun sareng masalah cocokologi. Siga basana eta Siliwangi, silih jeung wangi teh cenah silih seungitan hartina teh. Padahal dina bahasa Sunda mah teh kecap wangi. Da wangi mah seungit dina Sunda mah gitu kan. Jadi aya fakta geuning Siliwangi teh dijadikeun cocokologi tapi da teh naon. Tah ari si kabayan kumaha tah? Ya, si kabayan teh seharusna mah hiji figur anu muncul kitu aya nya di masyarakat Sunda pra-Islam. Pasca saatos masyarakat Sunda ngagem agama Islam. Hirupna nanti mimitina hirupna teh munculna teh di Banten, wilayah Priangan Banten justru teh di urang mimitina teh. Nah hirupnya jadi carita-carita gitu. Siga nya bobodoran atau naon gitunya. Padahal lamun nyucruk karena catatan sejarah memang si kabayan teh kantos ditalungti ku orang Belanda. Aya Profesor Snokhor Gronje itu teh orientalis Belanda lah abad 18. Eta kantos jadi sorotan oge. Tah dituluykeun ku profesor doktor harita teh anu kangon desertasi Lina Maria Koster eta nalungtik oge cerita-cerita si kabayan di tanah Sunda teh seueur pisan di Banten kapandakna teh gitu.
sareng aya sahanya tokoh sastrawan Sunda anu abi teh hilap gitu eta teh anu ngadukung data-data eta. Tapi secara umum si kabeh teh teu kapendak sosokna figurna teh saha gitu. Tah aya teu dina sejarah eta teh. Jadi teu sangka pernah klaratana masih kabayan teh jalmi nama mitosna aya. Mitosna aya, hirupna aya. Jadi si kabeh teh dipapandekeun kana kahirupan anu ngandung hiji filosofis filosofis si kabeh teh teu nanaon ku nanaon. Teu nanaon ku nanaon teh kan lamun dina bahasa Indonesia mah tidak apa-apalah oleh apapun. Jadi lempeng matan si kabayan mah geuningan hirupna teh lempeng we gitu. Si kalau teu pikiran Jadi kalau teu pikiran tah eta justru anu ku sababaraha ilmuwan termasuk di dia Profesor Jacob Sumarjo nalungtik dina kahirupan si kabayan eta saur Profesor Jacob Sumarjo mah si kabayan teh geus sarua jeung tingkatna makrifat para sufi. Itu lebih karena religiusitas justru kadinya. Tapi salilaya anu dikenal ku urang si kabayan teh kan sifat-sifat anu bodoh gitu nya. Anu belegu gitu pikas sebeleun, bahkan jorang gitu. Tah bahkan dina buku anu disertasi eta nya Lina Maria Koster tahun 1828 Pemitel Fatma eta teh kan tos diterbitkeun ku Pustaka Jaya janten hiji buku gitu ini dinya teh justru cerita-cerita kabayan teh beragam pisan. Aya nu religius, aya nu memang nu jorok lagi, aya nu langkung ti eta gitu. Misalna sih kumaha? Misalnya kieu nya ieu mah da urang mah realitas si kabayan siga kieu. Hiji waktu si kabayan teh keur ngalebuan bobogaanna eta. Naon bobogaanna teh? Bukan teh nya ipepen. Si kajut teh. Iya, tah ieu di lebuan gitu. Sumping we mitohanana teh. Kabayan cenah keur naon? di lebuan gitu eta bobogaan cenah. Datengeunah cenah pahit. Nah kitu si nyai mungeun nya si nyai mah mungeun cik cobaan ku emak cenah. Ya eta dicobaan lah ku si emak eta. Ya cobaan arpek teh geus nya, geus dicobaan ku si emak. Cik si emak teh kabayan geuningeun nah geus antep teuneun we paranti emak cenah ulah di lebuan ulah di bersihan deui gitu. Ulah dikukumahakeun cenah. Ulah digular-gular tepuguh cenah keun geus we paranti emak teh kan gitu. Itu si kabayan sebenarnya. Tapi itu pami dicandak karena nya eta kan nujorangna kitu aya oge anu nujorangna teh si kabayan teh kan hubunganna teh kieu cenah dina buku Pak Jacob Sumarjo aya bukuna abi nya hiji dina buku ieu teh kapendakna teh kieu bahwa hubungan si kabayan teh paradoks teh aya nyirikeun pola-pola kehidupan masyarakat Sunda. Tah si kabayan hubungan jeung ibu mertua, si kabayan teh romantis wae gitu. Akur wae. Nya. Layeut gitu layeut. Ari jeung bapa mertua kan konflik wae. Nya, kabayan dodar wae dititah ngalanangka gini ngawarokah dipikeun. Hubungan jeung iteung eta dua-duana aya. Kadang romantis, kadang pogha. Tah dina seperti nu carita nu lainna, si kabayan jeung indung mertua keur ngabedahkeun seperti nantinya. Tah si indungna teh ieu ge rada jorong oge. Si indungna teh kacapit tah gagaduhanna teh si indung mertuana teh ku keuyeub. Tah si kabayan teh hayangeun nulungan kitu nya. Aduh ieu kumaha cenah. Erek di maksudna teh erek ditulungan tapi si kabayan erek digegel eta si capit keuyeub teh gitu. Keuyeub teh capit anu hiji kana gagaduhan si mertuana gitu. Capit anu kaduana nyapit bibir si kabayan. Atuh teu leupas tepi ka imah teh kabayang siga kumaha gitu. Nya. Cerita si kabayan samodeu kitu. Jadi lamun eta teh aya papandai siga kitu nya, tapi lamun kau dipikir memang eta siga semacam satirnya nya, tapi mah lajengkeun sok lajengkeun lah. Nya teu naon sih di komentaran heula gitu. Jadi lamun orang ningali karena ieu nya karena pola si kabayan tapi teu telepat oge anu nyarioskeun si kabayan teh pinter jeung bodoh. Nya, aya pinter jeung bodoh. Pinterna anu kapendak ku abi teh kieu, si kabayan teh pinter nalika nyahareupan batur. Nya, tah kan nyahareupan si Abah teh eleh wae gitu. Siga kieu contona. Si Abah teh ngomong kabayan cenah, manehna teh da budak ngoranya sing nurut ka kolot teh lamun aya naon teh kudu kolot leuwih ti heula kakara maneh lamun dahar Abah kudu Abah heula kakara maneh lamun Abah nanaon kudu Abah heula kakara maneh. Hiji waktu si kabayan teh rek ngising. Nah, ngising kan ngising teh disusukan nya benernya di walungan gitu ya. Di walungan tah. Ningali rek kacai aya si Abah keur ngising di belah dieu. Aduh urang mikir cenah lamun urang ke ngising di belah dieu urang leuwih ti heula tuh cenah. Kabayan naik ka luhur. Ngising ti luhur. Jadi teh teh ka handap. Nah, begitu, apanya si bapak teh si Abah. Kabayan sia maneh cenah, teu sopan eta cenah modal di luhur cenah.
ari abah pan cek abah kudu kitu cenah. Nah kudu kitu kumaha? Kan kudu abah leuwih teu heula cenah. Lamun abdi ngising dihanap ke tai abdi leuwih teu heula ka hanapna cenah. Jadi kudu tai abah heula kakara tai abdi nuturkeun. Ya, Nah, gitu kan eta pinterna ngelkeun batur gitu. Jeung logikana teh bener. Logikana benar gitu. Tapi ketika bohong nah gitu, ketika bodoh nah si kabayan teh bodoh nya harapan pikiran sorangan. Ya, Pikiran sorangan siga manehna keur anu nguseup naon tutut. Kan manehna teh berhadapan dengan pikiranna ningali sawah teh aya kalangkang langit siga jero gitu. juga jero. Siga jero cek pamikiran maneh teh sawah oge teh sajero langit. Kumaha ieu ngana tutut diuseupan tapi ka sore teu menang-menang kan eta bodoh-bodohna di dinya. Pinterna bisa ngelehkeun batur, bodohna teu bisa ngelehkeun pikiran sorangan. Eta sebenarnya si kabayan. Tapi lamun naik di papandikeun kana kahirupan urang memang penting pisan si kabayan teh dipikanya hukum masyarakat Sunda. Loba pisan pulunganeun gitu nya. Hartina teh tapi kudu ngaliwatan lain nyepaneun heula henteu sagawayah langsung dihuapkeun gitu wae gitu. Tapi lamun misalkan dipapandikeun kana si kabayan itu kan aya konsep musarua ya Wan. Lamun dina antara kabayan, lamun dina pawayangan kan urang nyaho aya nu disebut punakawan. Tak punakawan teh lamun ditingali saliwat cek abdi cek kuring ya mah cek kuring mah tada mirip teh sok si kabayan. Soalna punakawan teh biasana lamun dina pawayangan justru anu nepikeun pesan-pesan teh naon pesan nu mere pepeling teh punakawan. Tapi si punakawan teh di jero-jeroana justru paradok teh cek Iwan. Bodoh sekaligus pinter. Tah eta. Eta kan aya nu dipapandekeun pada dina punakawan. Kita nyawanya. Tah lamun misalkeun dipapandekeun dina poe ayeuna kahirupan urang Sunda. Justru cek urang mah eta teh penting ke urang bahwa urang teh memang dina kahirupan teh nya urang teh pasti jadi jelema bodoh, pasti jadi jelema pinter. Nya eta kan punakawan teh kan ngahaja dihadirkeun ku tokoh-tokoh urangnya salaku corong keur nganepikeun gitu. Terus naha dikonsepkeun bodoh jeung pinter eta supaya nalika maranehna teh ngeritik gitu kanu luhur gitu. Moal dianggap hiji hal anu nyugak gitu atau anu nganyerikeun. Tapi dipapandikeun ku bodor eta gitu. Jadi hiji sintreukana teh mata pikasirieun. Mata pikasirieun eta tujuan-tujuan kolot urangnya kolotnya urang karuhun gitu anu ngahadirkeun tokoh-tokoh gitu justru kapinteran maranehna gitu. Cek saya mah gitu. Ya justru ABG manggihan teh poeana teh siga kitu justruan kekurangan urang poe ayeuna nya urang teh kurang nalungtik sabenerna mah. Sebenarnya lamun urang misalkan ngomongkeun filsafatnya, poe ayeuna urang ngomongkeun filsafat, cukup teh urang misalkan diajar si kabayan we. Cukup pisan. Loba pisan moal anggeus ku sehari 2 hari gitu. Soalnya kan eta paket komplit pisan ya wanya. Paket komplit itu si kabayan teh dina poe ayeuna kan urang gitu apa si kabayan teh siga kumaha. Terus lamun urang dipapandekeun dina filmnya, dina film-film anu aya di urang ini si kabayan teh kan anu diangkat ukur nilai bodorna hungkul. Nilai entertainment hungkul gitu. Padahal mah di jero-jero si kabayan teh kan loba nilai kritik wan. Misalkan siga tadi anu Iwan nyarita nu itil sima dijapit ku eta terus ieu kaya kan sabenerna mah ku bela-belana si kabayan lamun ku urang misalkan nyokot positifna ku bela-belana si kabayan nepi ka rela daek manehna eta si bibirna dicapit nepi ka bawah ka iman padahal rek nulungan makna gitu. Tapi karena ragam gitu nya jadi ayeuna manehna rela kacapit geus kitu nepi balik ka iman. Kan pepeling ka urang bahkan urang teh lamun nikahnya akolot mah ulah ningalina naon lah. Bahkan hal-hal anu istilahna teh paling jorok lagi urang teh kudu wani gitu, kudu daek gitu. Nulungan kolot teh gitu lebah dinyana. Terus hiji deui lamun dina masalah kepercayaan Sunda kan nu jadi indung teh eta teh leuwih linuhung. Urang aya indung Sunan Ambu eta teh kan landasan anu tertingginya di urang. Terus anu ngahirupan urang beas nyipu haji eta indung awewe gitu. Posisi indung teh justru anu leuwih dihormati bangsa urang lamun naik disebutkeun aya filsafat ibarat tentang feminisme di urang geus leuwih memuliakan indung gitu. Oh nya sama Islam asup bahkan namanya. Sama Islam asup sama paradigma barat asup sama pandangan orang barat tentang feminisme asup urang teh boga eta. Soalnya di urang mah sanyawa ABG wan memang dewa di Sunda mah. Rata-rata kabeh anu hiang. Sangianya tapi anu dipuji-puji teh Dewi. Oh iya, Dewi nu dipuji-puji ku urang mah gitu kan misalkan Dewi Sri gitu nya terus Sunan Ambu kan rata-rata awewe gitu. Eueuh sosok anu ngaranna lalaki. Ciri-cirina memang urang teh memang ngangkat
adab dina kana awewe teh Ka indung. ka indung di urang mah kultur di urang siga Di gitu. urang. Karena paribasa ge indung tunggu rahayu bapak tangka ada raja. Alah. Alah eta. Nya mata kana balik deui ka si kabayan eta hubungan kumaha jeung indung teh sih sebenarnya lamun rek dieu nyepan urang teh ka indung teh rek mertua, rek indung sorangan, rek buru, rek saha itu teh kudu dihormat gitu. Nya nyalain hartina si kabayan dirinya teu akur jeung kolot mito halalaki sih sebenarnya eta mah kan eukeur nembongkeun bahwa si kabayan teh justru sebagai lelaki ya manehna lagi boga peran gitu, boga peran bagaimana kumaha manehna nyahareupan nu di luar. Sosok si kabayan anu biasa disahareupan ku si kabayan teh aya kisilah mah pasti elek wae gitu. Kisilah siga caritana siga kieu, si kabayan teh keur boke aya kisilah keur loba duit, si kabayan teh ningali aya kalong keur sare dina tangkal ara teh meureun tangkal jaitun gitu, pokoknya tangkal ara disebutkeun teh. Kabayan teh kieu kisilah rek meuli ikat kepala lah non istilah itu topong di pakalongan cenah nu saya mana gitu tuh keur dipoe dina tangka ara oh nya ieu dibayarnya kebean teh atau kan pasti dibayar gitu kan tah pas rek dicopot cenah si kalong itu teh ngadon hiber anjir si kisirah teh ngomong kieu wah si kabayan nipu urang euy cenah maknya cenah kura-kura atau kuya disebut ikat kepala kan eta si kabayan bisa mengelabui orang banyak pisan gitu seueur pisan si kabayan carita-carita anu bisa ngelabui orang lain atau nu sajena gitu Nipu lah nya. nipu batur tapi nya ku nipuna eta si kabayan teu ngarasa salah Tak eta menjadi pertanyaan abi justru kieu. Menjadi tanya abinya dina carita-carita si kabayan unggal si kabayan ngalakukeun kasalahan anu utamana memang nipu atau mintaran batur si kabayan mah tara ngarasa salah wan. Pan eta. Tah ieu nu jadi pertanyaan abi teh si sosok kabayan ieu teh maksudna dina ieu teh ningalikeun naon sih sabenerna gitu. Kumaha teh ngarasa salah teh ningalikeun naon karena itu pasti aya maksud jeung tujuanana. Tah eta can kapanggih sih salerosna tina eta tina maksud tujuanana teh nya ari anu kapendak mah karakter si kabayan teh kan henteu kieu lamun dina pandangan Prof Jacob Sumarjo mah kabayan teh geus ma'rifat teuing gitu. Ma'rifat teuing teh jadi istilah eta mah piragi urusan dunia sih gitu. Maneh teh kudu riweuh gitu. Urusan dunia contoh-contoh cerita-cerita anu siga kieu si kabayan arek mau kalapa gitu atau lahang ya. Kun bogana kagarwakeun kabayan sia maneh nek maoknya cenah. Henteu abdi mah keneangan jalan ka langit. Tah dua hal eta nu paradok. Hiji mau manehna pikiranna rek ka langit neangan jalan ka surga gitu. Kan kitu nya. Teu nyambung pisan. Maksudna kieu manehna untuk mengelabui orang gitu. Manehna beralibi melakukan hal jalan suci gitu. Tah artina teh mau atau naon urusan anya anu kitu teh entong jadi permasalahan lah gitu. Istilahna teh eta bisa diselesaikan lamun naik di talungtik dia ku dilenyepan gitu nya. Kejadian anu sifatna duniawi dina si kabayan itu teh tong jadi persoalan gede gitu. Oh nya. Sifatna gitu. Sok sanajan eta keburukan atau sifatna teh oh batur anu mau, batur anu korupsi gede zaman ayeuna 300 miliar sih gitu atau 300 triliun. Gitu istilahna teh eta tong jadi pasualan anu mangaruhan karena kahirupan anu jadi mata siga kumaha justru ieu tong jadi bang baluh lah gitu nya. Jadi bang baluh justru anu kudu dipikiran urang vertikal ieu gitu. Nya ngerti. Berarti maksudnya berarti lamun kitu mah itu semacam pepeling ka urang bahwa lamun misalkan urang ngomongkeun kadunyaan mah itu kudu dipikiran kadunyaan mah ayeuna ge bakal isuk pakai itu bisa leungit jeung bakal ditinggalkeun tah justru kadinya si kabayan nya lamun di sudut pandang tina eta nya tina kemarifatan si kabayan sebagai sosok makrifat gitu. Ilmu ikhlasna berarti si kabayan mah geus memangnya sih wan memang naon sih wing geus sepakat lamun misalkan si kabayan gitu soalna si kabayan mah dina sagala rupa hal ieu cing salah sahiji ciri si kabayan teh jelema makrifat nya lamun misalkan cek Jakob si kabayan iraha sok manehna ngarumas aya teh carita si kabayan anu ngarumas kan bisa si kabayan mah padahal teu boga nanaon teu boga sasa identitasna ting saha gitu kawin jeung si itu kan eta ge lamun dina film-film mah kan loba nu teu satuju mimitina gitu tapi bisa tapi anehna teh dipika bogoh gitu nya itu dipika bogoh beunang wae gitu da emang tapi kan memang jero-jerona si kabayan boga hati anu bersih nya tah eta da memang eueuh dina carita si kabayan dolim sok ka jelema da eueuh da si kabayan paling banter disebut dolim si kabayan paling mau
jeung ngagawean misalkan bu gitu nya. Misalkan teu nyilakakeun batur mayan, misalkan henteu kan eueuh carita si kabayan anu hiji. Tapi eta ge lamun dina waktu KPPT ti. Nya KPPT. Moal ari ngahaja-hajakeun makan biasana anu membuat KPPT karena desakan ti si Iteung, Nya. desakan tim nito halalakina. Oh. Karang ngalakukeun kitu gitu. Nya nya. Manehna mah teu ngalakukeun naon. Nya. Teu naon kuna naon gitu. Ketika manehna nipu apalagi hutang, manehna boga hutang dina hiji carita manehna boga hutang. Boga hutang ka rentenir lah. Tah rentenir teh hiji waktu ditagih si eta teh. Terus si kabayan teh nyieun naon nya makar gitu jeung si Iteung teh. Iteung cenah lamun anu nagih tuh cenah rek nagih cenah bejakeun akang mah eueuh gitu eukeur laporan ka raja arek ngabejaan cenah akang boga manuk aneh tuker di kurungan. Padahal manuk aneh nate manehna pi di baluran heula kulahang tuluy di tapelan gitunya bulu-bulu naon gitunya kapas kapung naon maneh tapi jadi manuk gitunya rupana teh asup ka jero kurung. Pas ditagih ke rentenir eta teh ku si Iteung teh eueuh si akang ge keur eta cenah keur ngalaporkeun ka raja manehna manggihan meunang manuk aneh ti leuweung mana kitu manukna itu entong cenah da si akang teh ulah ditinggalikeun ka sasaha si rentenir teh maksa ditinggalikeun tah pas di kana kurung pas eta teh pas datang si eta teh rentenir teh si kabean teh manukna teh dibukakeun ngabur manukna teh wah eta ketempuhan si rentenir teh Oh nya. Jadi ketempuhan tah manehna cenah ge akang kumaha tuh cenah mangkani si itu teh cenah ieu teh manuk teh rek ditinggali ku raja engke dilaporkeun sia ka raja cenah manehna ngalantarkeun kabur manuk apa teh geus we kitu geus we atuh lunas we ayeuna mah cenah pada dilaporkeun kan gitu kan pinterna gitu pinter-pinter da eta teh kan kapaksa gitu hal membohongi itu kapaksa tah lamun naik dilenya panen kana kahirupan urang sih sebetulnya mah eta bisa dicopot tanda tehnya sifat-sifat anu urusan dunia lah tong gede-gede teh tong jadi persoalan gitu saberat-berat lagi urusan dunia pasti aya solusi Nya. pasti aya bolongan pasti moal tepi ka ngahirupan urang kan lamun dina masalah agama kan layu kalipuluh nafsan ila usaha gitu moal aya Gusti mah moal maparin hiji bang baluh coba lamun manusianana henteu ieu gitu henteu sanggup ngajalanan gitu nya Sok aya telepon lah kata. wah iya eueuhan antep lamun eueuhan kitu mah Sok nipunya. sok nipu Bisi Bang Emo. si Bang Emo Tah, atau Bang Sila ieu teh wan sebenarnya mah lamun wing di zaman leutik aya sababaraha lagu cenah mah ieu teh nyokot tina carita si kabayan. tiga kumaha Itu jadi lo kolot-kolot urang mah baheula aya nu mapat carita-carita kabayan teh dijadikan tepeli. Aya lagu siga kita. Tolong tongtot kanyut si kabayan nongtot. totole yang lain Lain terus si kabayan teh jadi itu caritana kieu si kabayan make celana soeh. Kumito halalakina di alingan. Tapi kan baheula mah teu togmol cenah gitu. Jadi dilagukeun tolong tongtot kanyut si kabayan nongtot. Gitu tah si kabayan dak mung eleh teh kumito halalaki mah si abah mah dijawab si kabayan teh da ningali si abah make sarung. Karena eta si manukna oge siga kitu si kabayan teh dijawab kisepuh ge awas baok brung. Tah, tapi kadang-kadang ini eta asli eta teh aya. Tah, tapi ti dieu teh jadi ieu teh si tolong tongtot itu dipake wan. Jadi mun urang baheulakeun leutik make celana soeh. Ini urang sok ngaleung. Lamun urang make celana soeh teh tolong tongtot. Tah kitu anu unggul. Tah urang teh kan langsung ngaringeun. Urang teh misalkan plak-plong oh nu maneh berarti nu soeh tah. Ieu teh salah sahiji anu napel. Anu memang si kabayan teh di urang teh jadi hirup dina jero urang teh pentingna karena dina hal siga karena itu. Jadi kadang-kadang mah karena urang salahna urang geus apal carita si kabayan. Eta teh bisa diaplikasikan kan kehidupan sapopoe. Jadi lamun urang ingetan teh kudu togmol bisa ngalapa gedang, bisa dilakukeun, bisa naon. Tah siga kitu. Tah, lamun misalkan ngomongkeun poe ayeuna nya. Memang ngomongkeun poe ayeuna urang teh kan krisis pisan nya. krisis pisan jauh pisan dekadensi moral geus lila itu sebenarnya Geus lila memang tiara urang geus masalah tah. Kan jiga kieuan dina carita si kabayan kan si kabayan teh disebutkeun tina mimiti kalakuan anu jorok, nepi kalakuan anu jorang, anu pinter, anu bodoh kabehana aya. Tapi diakui eta teh si kabayan. Nah, dina era ti urang kabelah dieu beuneunan aya semacam dogma gitu nya. Anu bahwa si Sunda teh teu jorok gitu. Tah ieu teh kan sabenerna lamun bagi abinya mun keur abi sorangan mah ieu teh pola jajahan anu teu karasa. Soalna naon? Loba kecap bahasa Sunda teh kan anu teu bisa dilemaskeun. Anu teu bisa eufemisme nya. Pada akhirna bahasa basi teh leungit.
Misalkan siga anu gampang ya nyaman ya. Pas uing harita nyebut kanyut kunang, uing disebut jorang, disebut jorong. Nah, iya kan jadi pengaruhnya karena iya. Jadi begitu besar sosok si Kabayan ke orang Sunda teh karena gitu. Ya, kumaha? Ini juga gitu. Jadi nya lamun misalkan tadi kan gambaran si Kabayan teh dina si Kabayan teh si Kabayan teh siga miniatur Sunda lah. Aya jorokna aya naonna. Tah ti era teuing iraha gitu nya urang kita teu bisa mastikeun bahwa Sunda teh jorok gitu. Aya dogma nu siga kitu. Oh, nya sebenarnya mah lamun orang nyucul karena kehidupan kerajaan oge ti kerajaan Sunda kan orang Sunda mah egaliter. Egaliter teh hiji hal anu boga sikap kelokalan anu mandiri gitu. Antara beda ti batur teh jadi kieu panta-panta atau hierarki sosial teh sebenarnya di Sunda teh. Prabu Siliwangi ngobrol atau Tong Prabu Siliwangi lah disebutnya Raja Sunda lah mungkin ngobrol ke bawahan teh biasa gitu, bawahan ke atasan teh biasa gitu, ente lemas gitunya di bahasa Sunda teh seperti ngaing kaukula andika tak iraha ayana hal-hal anu kitu anu tapi dina aya kamus undak usuk bahasa Sunda kakolot kudu kitu kababatuan kitu eta teh saenggeus Mataram ngawasa Priangan eta teh di abad ke-15 mun teu salah mah gitu nya. Jadi we aya undak usuk eta teh pangaruh orang Jawa tina budaya Hindu. Kan aya kasta Brahma, Wedra, Sudra, Satria. Eta teh diterapkeun karena kahirupan sapoe di Sunda mah justru henteu kitu sama-sama. Tah meureun ti harita keneh jadi istilah paribasa anu kitu teh siga kanyut kunang eta geus ieu henteu disebutkeun jorang atawa naon justru kanyut. Da dina bahasa Sunda mah anu disebut larangan lalaki teh lain kanyut tapi purusa salerosna mah. Naon purusa? Purusa teh eta larangan lalaki. Eta sebenarnya bahasa ngan eta teh geus teu dipake seueur nyawan abdi saya ge apa ti Kang Darpan Arya Winangun sastrawan orang Garut anu ngajar di sakola naon gitu nya. Purusa teh artinya teh kanjut. Nya eta anu disebut kanjut ayeuna padahal ari kanjut mah kan gemolan sebenarnya sama gemolan kitu tanya keadaan kitu kan. Nya kanjut mah nu monoyotna gitu. Sama kan anu kituna gitu kan tah eta istilah-istilah mamas, istilah pepen, istilah anu kan itu kan jadi anyar di mana dari anu tiba baheula mah eta ngan ayeuna eta geus eueuh nu nyahoeun gitu bahasa purusa eta. Dan nusa nyahoeuing mah memang ayeuna mah lain kontol we ayeuna mah. Padahal kan lamun misalkan abi ge apal kudu eta sensor eta. Tuh. Kan lamun misalkan urang ge karek apal anu ngabejaan yen di dina pebogaan lalaki teh aya dua bagian cenah. Lamun disebutkeun hiji mah kontol, tapi aya dua bagian eta kanyut jeung sirit cenah. Jadi sirit mah anu kituna kanyut anu monoyotna urang ge karek apalnya alhamdulillah sih. Tah maksud urang teh ieu salah sahiji ciri wan lepas urang kalengitan identitas. Jadi loba hal-hal anu sifatna leungit komo kali itu masalah bahasanya. Komo orang digerus ku masalah teknologi kan ge pasti ngaruh kana bahasa komunikasi. Soalnya misalkan siga kieu wan ayeuna aya pola mun baheula urang nyangu teh tinggal gigihan dan sajabana ngisikan. Ayeuna mah emang arapal ngisikan. Soalnya geus eueuh stepna kan. Menjadi urang teh memang dihajar ku sagala. Tapi anu paling karaos ku abdi mah eta masalah masalah dogma. Cacah jeung menak lah pada eta. Cacah jeung menak. Jadi aya semacam siga kieu lamun jelema nu ngomongna kasar disebut cacah, disebut nyakola kan eta dogma nu bahaya. Nah, anu paling mengerikan mah kan jiga kieu lamun urang lain Sunda dia misalnya datang ke urang manehna ngomong ku bahasa manehanana. Kan urang misalkan aya salah siji daerah anu nyebut nikah teh ngewekeun misalkan kan aya nya iwan oge apal kan nya. Kan eta bahasa manehanana. Teu eueuh pakai teh adab, tapi ketika datang ka dieu urang teh bisa dicarekan man. Nah, jadi urang teh kan bahayana mah kan kitu jadi diadu. Urang teh diadu di tataran anu siga kieu padahal eta teh penting teh mah. Nya jadi kudu urang teh dituntut kudu apal konteks gitu. Saha nu ngomong gitu. Saha nu ngomong jeung di mana ku ngomong. Di mana. Tah makana kudu memang ieu jadi PR keur sararea sabenerna mah lamun kitu teh matakna urang teh kudu memang bener-bener teh kudu asak urang teh dina kasundaan sorangan aya paribasa kudu pindah tampian kan artinya manehna ngomong di mana kudu kitu gitu kan. Tah eta teh kan pelajaran ke urang gitu. Urang ge anu salahna gitu urang teh loba
gampang menten, gampang nyindekeun, gampang nyimpulkeun gitu. Si eta ngomong gitu langsung kieu. Tah padahal lamun dina pandangan postmodern ayeuna sebenarnya mah justru geus aya gagasan-gagasan siga dekonstruktif anu digagasna ku Jacques Derrida misal gitu tak urang teh justru dengan pandangan eta mah orang Sunda mah geus ngaleuwihan eta gitu geus kudu pina cek pina tampian tapi gagasan ti barat dekonstruksi eta kudu ningali hiji hati ti berbagai sudut gitu tah justru eta teh orang Sunda mah geus boga gitu jadi kudu nanya heula kudu pina cek pina tampian gitu. Nah matakna mau bisa kahindar gitu hal-hal anu piributeun siga tadi teh gitu. Ta anu masalahna kan ayeuna di media sosial siga gitu kan ngomong nu ieu kieu beletuk kieu kita so nyaho padahal kan perspektifnya beda ya saha nu ngomong konteksna di mana gitu siga baheula Jokowi ngomong Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah atau naon ya Al-Fatihah kan eta dihujat gitu dihujat padahal kan di Jawanya bet Al-Fatihah teh Al-Fatihah mun teu salah juga gitu atau saha we anu ngomong gitu nya tah kan bangsa urang teh ayeuna teh leungiteun eta leungiteun ciri gitu jadi geus ngarasa jadi hiji masyarakat global manehna teh geus ngarasa manusia teh nyaho kabeh segala rupa padahal kan henteu kitu kan hiji ada teh aya budayana aya budaya tah identitas eta nu leungit ayeuna matakna henteu teu salah sih sebenarnya lamun urang melajari deui si kabayan melajari deui sugan kahirupan Cium Wanara gitu kan tokoh-tokoh fiksi tina naon gitu kan tokoh-tokoh mitos atau tokoh-tokoh anu aya siga Nyi Mas Suminar siga para dalam baheula gitu nya anu di Cianjur misal dalam Cikundul jeung sararea atawa di Pati Ukur nu di Bandung siga gitu kan eta jadi pelajaran urang eta nu leungit teh eueuh teh ayeuna eta nu ditinggalkeun teh gitu tah ieu rada jadi aya pakuat pakai Iwan dengan kondisi ayeuna jadi lamun cek Iwan kondisi ayeuna kahadeung ayeuna kan urang ngarepan pasar bebas urang bakal gelut jeung sasaha lah bisa gelut di mana we jeung sasaha cik sakumaha penting sih Wan urang boga nilai lokalitas tah justru kieu nya cek saya mah cek saya penting pisan karena kieu anu dijual ku urang justru identitas urang anu bakal mahal contohnya kieu lamun urang aya hiji pasar di dunia seperti pusat perdagangan dunia di manalah atau New York atau di Paris gitu. Lamun datang ke Eropa seperti urang dagang pizza eleh lah ku Itali anu boga pizza urang dagang teknologi eleh lah gitu ku Cina seperti urang dagang apa namanya teh budaya pergaulan eleh lah ku batu tapi justru dengan lokalitas urang dina segala unsur eta anu bakal nguatan produk urang anu dijual gitu. Oh nya jadi kebayangnya lah misalkan logika sederhana lamun urang di Amerika jualan surabi misalnya tah bisa jadi oke nya bisa jadi oke pisan ayeuna kan tempe kan nunggus tempe tahu ieu tempe rendang takkan sih gitu justru kekuatan lokal iya justru anu ulah dilepaskeun teh da batur mah moal boga nu sarua lokal jeung urang justru urang mah kieu Wan urang mah boga pikiran ayeuna ieu mah bisa salahnya suudon sabenerna urang teh memang keur dicabut tina akar bisa wae ku maranehanana teh nya salah sijina lamun di Sunda mah nya aya dogma masalah bahasa nu ngajarikeun jelema bahasa supaya naon jelema teh fokusna ka dinya tapi leungit kana ieu soalna lamun cek ilmu pengetahuan pondasina kebudayaan teh aya dina bahasa ayeuna tulisan geus leungit Wan tulisan mah geus jarang pisan jelema lain geus leungit geus jarang pisan jelema nu nyaho tulisan Sunda ayeuna bahasa ge poe ayeuna nganu kaalaman ku urang misalkan ieu mah curhat urang misalkan budak urang ku urang dididik bahasa Sunda ketika asup sakola geus teu bisa bahasa Sunda nah ieu kan aya kondisi sosial anu teu nguntungkeun karena kondisi urang dina ngadidik budak oge misalkan jadi urang teh memang keur dicabut ngan ieu teh memang PR urang sadayana urang teh kudu sadar da cek urang mah urang bahkan juga kieu tapi ieu bisa salah namanya sama mah budak bisa bahasa Inggris misalnya budak kudu pinter heula bahasa Sunda soalnya bahasa Inggris mangke tina pergaulan ya benar tina game tina naon tapi bahasa Sunda pisan nah ieu kan cek urang mah PR anu berat utamana memang ka nya urang mah si kahayang mah ka sakola-sakola anu normatif lah minimal sekolah-sekolah anu normatif teh olahraga misalkan lamun guru ngajar ku bahasa Sunda lah gitu. Ulah diprotesnya ulah diprotes lah eta mah justru kan anu nu ngajadikeun unik Indonesia kan kitu urang misalkan datang ke daerah Jawa ngobrol bahasa Jawa urang ngobrol ke daerah
iya ngobrol jadi gitu kan anu jadi unik jadi orang teh akan selalu belajar gitu kan. nya lamun cek saha Ki Hajar Dewantara mah kan budaya bangsa teh mengrupa puncak dari budaya lokal gitu ya. Puncak dari semua budaya. Ya artinya lamun budaya lokal, nah Indonesia boga budaya dan tuh. Ya, kepikir tuh sih gitu. Terus iya Dewan non sih lamun ngobrolkan masalah mitos di urang. Ngobrol masalah mitos-mitos duka naon lah. Jadi kan baheula teh di urang loba mitos wan. Mitos di tim di jelema terus tempat aya tempat-tempat anu sanget leuweung ngelarangan jeung sajabana. Nyata-nyatanya di talungtik di ayeuna nah kalau urang baheula sok nyieun leuweung ngelarangan ternyata teh nyieun pola keseimbangan. Nya, keseimbangan alam. Gercaina, gerhawana. Ngan anu masalah kan kieu ieu nu urang masih penasaran pikeun. Nah, komunikasi teh teu nepi ka handap gitu. Teu dikomunikasikeun ngan ukur geus tong kadinya teh mah sangat loba jurig beres gitu. Nah, ku pikiran modern dia kan diruksak mah. Da eueuh jurig mah cenah. Naon jurig mah tuntuna dihajar. Ayeuna kan karasa ayeuna hese cai jeung sajabana. Nya eta teh kumanya can kapangisi sebenarnya nah bisa polana siga kitu gitu nya. Didikna teh ari lamun naik di talungtik atau naik di lenyepaneun mah kan bangsa urang teh terutama Sunda itu teh lebih karena pandangan kieu lamun rek dicucruk tina fokus pemikiran manusanya. Manusia baheula teh fokus karena disebutna teh kosmosentris. Hartina teh baheula teh jelema awal-awal hirup di dunia teh fokus teh karena alam semesta gitu. Dina alam semesta kabeh teh eta dipandang atau dianggap boga kekuatan gunung aya kekuatanana, walungan aya kekuatanana, tangkal aya kekuatanana, langit aya kekuatanana, pananpa segala rupa aya kekuatan. Ta fokus nanti kadinya. Ta meureun satulina mah memang orang sebutnya lah satulina aya fokus pada teosentris atau mikir karena katuhanan kanu nyiptakeun gitu. Ta ayeuna ta dua fokus ieu kosmosentris jeung teosentris eta siganana teh leuwih kentel atawa leuwih nerap dina ajaran-ajaran manusia baheula di urang. Tadi dinya teh jadi urang teh bakal leuwih sieun ku anu disebutna teh pandangan di dina teh aya kekuatan. Kekuatan gaib, kekuatan naon anu mere kahirupan. Tah beda pandangan barat ayeuna anu fokusna kana antroposentris. Jadi kumaha pikiranna teh nu dipikirkeun teh kumaha eksistensi manusia. Geus teu dipikirkeun alam mah rek rusak rek naon ge tapi kumaha eksistensi jelema gitu. Tan matak ieu pandangan kosmosentris antroposentris nu kahirupan manusia eta teh teu dipikirkeun ka dieu karena geus cukup ku modernitas jeung bisa ngaruksak eta teh geus teu bae persoalan. Tapi sedengkeun bangsa urang kan lahirna tina ieu, tina pandangan kosmosentris jeung teosentris anu ngageugeuh aya nu ngageugeuh aya nu dinya eta. Matakna cara ajaranna ge beda gitu. Cara ngajarkeun jadi turun-turun teh kitu. Ngan kapangaruhan ku ieu teh ku pola pikir anu kudu mikirkeun kumaha sih jelema we hungkul gitu. Jelema hungkul gitu. Keur asal jelema bisa hirup, asal jelema bisa eta. Kan eta mah pamikiran ti luar. Ti luar mah kan teu bisa istilahna teh teu diurang kan nancep sampai kan teu bisa eueuh. Meureunna nu aya ge pinus kan atau kudu nu aya ge kudu berburu lauk, kudu maihan, nu penting manehna bisa hirup gitu. Di laut atau moro sato, moro naon gitu. Nya ieu nu cek Iwan tadi pentingna urang boga nilai lokalitas. Karena naon kemarin sadar mah anu aya di batur cantang tuh bisa diterapkan di urang. Jadi urang teh kudu boga nilai lokalitasnya karena kitu nyaman karena urang teh boga kepercayaan diri yen anu di urang teh alus gitu. Dan teu kabeh nu di batur alus, nu di urang ada alus. Sebenarnya teu kabeh di batur alus atau teu kabeh di urang goreng. Nya teu kabeh. Jadi urang teh anggar kudu boga kepercayaan diri lah. Terus ieu teh wan sebenarnya Pak ieu teh aya kuat pakait. Sebenarnya jadi manjang wan. Panjang tina masalah ieu teh nya. Salah sahijina ayeuna dina perkembangan lamun kamari abi ngobrol jeung si Asep aya ieu teh nyambung jeung pakai jeung pertanian misalkan pertanian dan tatanen misalkan juga kieu kolot-kolot urang itu baheula lamun ngagemuk cara ngagemuk teh aya cara-carana lawan nepi ka lamun rek panen naon rek lamun rek nancepkeun pare misalkan aya naon heula misalkan kitu nya. Jadi baheula mah kan eueuh pupuk naon atau kimia disebutna kimia urea nya nu kana teh eueuh baheula. Nah jadi aya tata cara kolot urang baheula teh
ngan baheula teh cenah eta teh dimitoskeun. Hmm. Jadi teu dijelaskeun. Hmm. Tah kadieu wan sabenerna mah loba nu nalungtik eta teh. Geus loba nu nalungtik. Bahkan urang kamali ningali aya salah sahiji di gurun pasir anu ngahiji penghijauan di gurun pasir. Sarana teh make pola urang wan. Jadi pasir cecepan cai, banyuna cai asupkeun eta gigirna di tunaan ieu jarami garing. Tak kana tetep pola-pola urang baheula, pola kanting kitu ngan ari di urang mah nu sanya urang misalkan pamudak melak naon ngaruang heula. Tunaan runtah atau naon misalnya ieu sederhana yang kareng nyecepkeun. Tah sebenarnya mah kan aya hal anu kieu. Ketika sesuatu geus asup kana ranah industri, percepatan Bener. aya percepatan teu paduli deui tentang masalah keseimbangan. Sedangkan kolot-kolot urang baheula nu diutamakan teh keseimbangan. Karena naon si taneuh teh da kudu istirahat heula. Kudu seger heula. Soalna ternyata wan di kapanggih ieu mah lamun taneuh loba teh make urea, make nu si taneuh teh jadi unsur harana. unsur jadi taneuh stres lah cenah teh si Asep. Terus tegembur, hese gembur na teh. Justru cenah anu alus nya kitu. Ku pupuk nu saya aya gitu tah. Nya, ieu pandangan masyarakat Sunda anu aya dina ciri sikabayan eta anu pola tidur teh. Pola tidur teh aya nu lain jelema kieu. Aya dua hal anu konflik tapi keur hirup teh kudu ngahijikeun dua anu konflik eta. Oh, Siga kieu aya langit, aya bumi. Tah, manusia teh hirup tinu langit teh cai hujan, tinu bumi taneuh. Kakara bisa hujan. Tah, pola masyarakat anu siga kitu eta pola eta naon si siri. Seri baru. Nya jadi maksudna teh aya lalaki aya awewe ngahiji jadi aya kahirupan. Ya. Tah, masyarakat urang anu siga tadi justru eta geus paham tentang eta. Jadi naon kitunya ieu teh urang teh kudu hirup, keur hirup teh kudu ngahirupkeun. Kudu ngahirupkeun anu asalna eueuh jeung hirup. Tah siga kitu pola-polana. Sedangkan kan lamun kebutuhan industri mah teu paduli eta teh. Nu penting loba bae berarti sudah seri we. Itu orang yang seri we, itu teh naon. Ya karena lamun ngobrolkeun pola paradoks lamun di urangnya. Di urang mah ti baheula teh kan anu diajarkeun nu urang apal lain urang ada terbatasnya. Di urang mah kan karena di urang mah Sunda mah jelemana bedena tina tatanennya di baheula. Jadi eta teh kan apa kuat pakai ting cara syukuran urang wan. Cara syukuran urang, cara syukur bumi teh. Di baheula mah kan di urang aya nu dikenal disebutna poean disebutna rongeng teh kan nya. Kan eta teh cenah kan konon katanya wan kegiatan pertanian di urang mah sebenarnya lain kegiatan beuteung ngungkul tapi kegiatan kebudayaan jeung ritual nya kan salah sijina melahirkan rongeng aya naon aya kesenian naon kesenian nya bener eta jeung baheula mah kan rongeng teh hapura lain masalah utilitas rongeng teh masalah hiang cenah kitu nya masalah hiang. Nah kan itu jadi dibelokkeun aya nu ngabelokkeun. Jadi karena memang dina rongeng teh aya kegiatan kitu kan wan anu dipercaya pada akhirna cek Iwan tadi paradoks kan ketika awe jeung lalaki ngahiji maka eta ge dina rongeng teh kan kitu cenah mah dipercaya ketika lalaki jeung awe ngalakukeun kitu di dinya leuwih subur tanena karena teh pola kolot urang cara bersyukur nganuhunkeun ka meureun nganuhunkeun ka Gusti meureun ngan carana siga kitu eta mah di luar salah jeung bener lah nya. Nya eta sebenarnya terkait ronggeng nya lamun pemirsa anu hoyong nyaksiannya bisa nonton film ronggeng Buku Paruk lah aya sabaraha hiji ritual anu memang bertentangan jeung pola-pola masyarakat ayeuna itu pada eta tentang kesukuan tentang kebudayaan etanya. Tah nya bener gitu jadi hiji tatanen teh lain ukur nyimpunan beuteung unggul gitu. Tapi keur ngahirupurikeun kalangsungan manusia di dinya gitu. Eta oge berlaku jeung kasenian sabenerna mah. Karena dina pola-pola estetika ketimuran di urang gitu, seni teh lamun gagal hiji kasenian, lain hartina henteu disebutkeun gagal secara estetik unggul, tetapi gagal secara religius. Artinya dina kasenian oge aya pakuat paketna jeung nilai-nilai spiritual di urang mah. Dina tatanen oge aya, pasti aya gitu. Jadi pandangan urangnya tadi teh teosentris jeung kosmosentris teh masyarakat urang lahirna ti dinya. Jadi segala sesuatu nana teh aya hubunganana jeung sakralitas. Sakralitas anu bisa ngahirupkeun gitu. Anu bisa manjangkeun kehidupan urang gitu. Dan terlalu leuwih ka dinya sih sebenarnya. Tetapi pola-pola eta teh nya ku urbanisasi ke ku naon ge nya kan eta jadi bahaya teh kan kieu wan. Gara-gara urang teh kurang ngaguar kana palebah dinya.
Jadi nepi ka loba kejadian jelema teh di poe ayeuna anu gengsi jadi petani. Padahal di zaman harita lamun urang ningali sejarah siga kitu nya, berarti pagawean petani teh pagawean anu mulia. Jadi manehna teh geus di atas rata-rata gitu nya. Soalna eta mah memang bisa ngahirupkeun atuh. nya bisa ngahirupan jeung mereka hirupan ka batur. Nya ngahirupkeun tanaman, ngahirupan ka batur. Ngahirupan ka batur. Resi lah. Nya geus tahap supi teh Tahap tadi. supi si Kabayan itu. Makanya si Kabayan ge lahir tina masyarakat pertanian itu teh. Masyarakat sanggeus Islam teh masyarakat pertanian, kan si Kabayan aya sawah, aya kebon. Kan masyarakat eta. Masyarakat ngurus tatanan eta justru tatanan eta teh dibunyakeun. Tapi justru ayeuna anu ngamulyakeun petani teh di Jepang. Tah eta nu urang teh. Soalna urang ge anehnya di Jepang teh kan tanahna teh subur nya. Riweuh lah. Jauh subur tibatan urang. Tapi ternyata masih Teknologi, kepinteran. Beda iya sih, beda budaya, beda pola pikir. Beda pola pikir. Memang sederhana lah di orang mah tambah bisnis wan. Soalnya lamun petani di orang maju, mau bisa korup sederhana. Mau bisa korup, mau bisa impor gitu. Mau bisa. Soalnya sok kebayang kemana dari orang mah. Atau sederhana wan. Manya sih Indonesia buat kudu impor beas. Impor uyah deh. Impor uyah kan teu kaharti laut lega. Teu kaharti kan eta hal anu sederhana. Jadi kan eta memang permasalahan beda masalah. Nah, anu masalahna cuk urang mah kan tina perkara ieu tadi. Anu masalah gede. Urang teh jadi loba cara berpikir kan. Jadi loba cara berpikir anu bahaya nama. Jadi urang teh teu nganggap penting karena kasundaan. Anu pada akhirna pola pikiran urang. Anu akhirna pun misalkan siga kieu nya. Baheula urang mah dina imah urang ya goah. Goah teh kan lain hanya semata masalah bangunan kan. Tapi goah itu ngadidik supaya urang melakukan sesuatu. Nyimpen ngokolakeun naon eta kan pola eta jadi cara nyimp beasna di cara gua siga nya saanu bisa asup ka gua saha bisa asup eta teh kan tata cara lain ruangan hungkul sakral jeung sakral eta teh goa teh jika kamar teh baheula mah aya hiji kolot hungkul misalkan eta kan tata cara anu ayeuna geus leungit ayeuna mah kan urang teh diruksak dengan misalkan geus teu kudu boga beas teu kudu boga leuit teu kudu boga goa cukup duit beres beli aja beres datang non online ini datang beres tadi aya ieu motong aya perbedaanna manusia baheula jeung manusia ayeuna manusia baheula mah lamun kahampangan atau micin teh keluar ya di baceuringan ayeuna mah dahar di luar bising di jero baheula kan dahar teh di imah ngabarang gitu nya buang aja tatanan keluar kan baceuringan ayeuna mah dahar di luar garising di imah. Nah, jadi dibalik kan. Jadi urang mah ketika mikir sih kieu wan. Bisa jadi kabudayaan urang baheula teh kabudayaan tinggi. Sabenerna mah. Kan urang memang mengalami proses jajahannya. Nah, dina pola jajahan eta kan urang teh apa? Mungkin buku-buku baheula teh bisa wae kolot-kolot urang baheula teh sok nulis. Asok aya kapan. Nah, bisa wae ilmu pengetahuan tadi dicopot ke penjajah. Karena pola penjajah mah kan rata-rata di mana gitu nya. Ilmu pengetahuan dicopot. Enggak bodohkeun. Jadi ilmu pengetahuan dicopot. Jadi hal-hal sih kita tenepi soalnya urang nyebut peradaban orang pada waktu itu maju ya teh kabuktikeun yen dina ayeuna ku zaman-zaman ayeuna bahwa ngomongkeun Sunda teh cenah lain masalah Jawa Barat nya. Tapi aya suatu tanah besar anu diomongkeun terus disebut Sundalen terus urang nya ningali eta ngabuktikeun secara teknologi. Ayeuna ketika orang Indonesia dihajar ku pola pupuk-pupuk anu kimiawi lah sebutnya nu karena itu musik urea dan lain sebagainya di luar ayeuna justru geus make pola urang nu baheula teh misalkan tina ciki atau fermentasi ayeuna kan di luar justru ngalakukeun jiga kitu teh salah saja mungkin di Jepang ya di Jepang kan geus mulai pola-pola fermentasi teh matakna naon misalkan lamun pepelakan di Jepang ditutupan ngarah kelembabanana terjaga karena kita sebenarnya pola-pola di urang kan ari baheula ari di Jepang mangku plastik ari di urang mangku eurik karena teh ngarah si cukup-cukup terjadi terus si Rina buru panupana teh langsung kana taneuh teu gampang gari nah itu kan pola-pola anu dijieun ku kalau urang baheula jadi urang mah meyakini sabenerna mun cek urang ya tinggal urang ngan hese gitu hese pisan nya nya bisa dilakukan ku sama daya pian lah di dieu kami etik gitu nya teu bisa hesewan urang mah sabenerna lamun urang ngobrolkeun masalah eta nya urang lamun aya nu ngomong ke aya nu ngomong cenah ka urang si Akang ini ngamumule urang disebut ngamumule mah teu oge sih urang mah kikieuan sederhana wan
urang mah lahir di Sunda, terus orang Sunda asli, mudah-mudahan mah dan ngomongin keaslian ayeuna mah teh jiga kumaha nya kan usah nyaho urang nu orang asli. Jadi orang mah cara bersyukur orang ka Gusti gitu nya siga kieu nya urang make anu aya di Sunda nya siga kitu sederhana. Nya lamun naik dipandang tina agama ge eta teh bener hal eta teh karena Gusti teh nyiptakeun maraneh teh bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbangsa bahasa teh untuk saling mengenal. Lamun hiji sarua ngahiji bahasana sih nanti kitunya ngomongna sarua kan naik kumaha ngalarapkeun sunatullah eta gitu. Nya lah. Kan konsep paradoks we dijana ku Gusti atuh. Maksudnya untuk membangun harmoni eta. Membangun harmoni. Ya memang kan segala sesuatu nu beda pada akhirnya eta nyen harmoni, nyen keselarasan dengan jalurna masing-masing. Nya ayeuna mah sama kieu nya keur saya oge nya saya ge da nyepeng hiji ieu lah bahasa Sunda anu disebutna aku batu mah ngamumule tapi keur saya mah ari ngamumule mah jeung teuing gitu nya berat teuing disebutna teh. Nah ieu mah ku kasadaran urang teh urang Sunda gitu nah nek kusaha deui lamun teu ngomong bahasa Sunda atau nek dina bidang lain gitu nya hal-hal anu memang samemehna eueuh dina budaya Sunda gitu teh. Nyari wing mah da sabarna siga kieu lamun urang ngeksploitasi budaya Sunda dengan cara nu baik dan benar teh naon lah. Nah emang eta mah bagian dina diri urang gitu. Jadi pek urang dipake ge gitu. Anu salama lamun misalkan masalah eta pikir urang dijual. Ini sebenarnya ari masalah lamun aya nu nyawan seperti teh Kang Pian siga kieu ya. Make bahasa Sunda sugar gariha dina nyanyi-nyanyi gitu kan. Pasti aya pernah ningali saya ge komen-komen naon sih gitu. Konten tidak mendidik atau seringan naon. Justru kieu nya kabudayaan mah dinamis terus maju ka hareup. Bahasa Sunda siga dina bahasa Sunda we urang moal ngarti dina bahasa Sunda anu aya dina naskah siksa kandang karesian sakit. Kan teu ngarti eta nya pola-pola dina sarga dina koropak sabaraha kan urang teu ngarti tapi istilah-istilahna teh dina anu katulis dina siksa kandang karesian eta di aya di ahlina Kang Aditya Gunawan biasa eta di Perpusnas gitu. Tah terus kan beuki maju ka dieu gitu kan pola-pola nana dina kahirupan sapopoe gitu kan jadi siga kumaha terus ayeuna teh bahasa-bahasa nu baheula teh eueuh karena naon konteksna eueuh kabudayaanna eueuh kan siga tadi anu istilah ngari kan ngari geus tara dipake geus ka pemerintah eta teh kitu tapi ayeuna bisa keganti ku bahasa Sunda nu anyar siga Magicom tah eta jadi bahasa Sunda gitu HP jadi bahasa Sunda dina teknologi gitu dina viral kan teu bisa di bahasa Sundakeun sok sanajan baheula ge aya kecap anu jadi hiji kacapangan balarea teh jadi sabiwir hiji si Kang Pian cenah mani kasep jadi sabiwir hiji di lembutan kan eta si viral kan ari viral mah kan ngaliwatan media beda jadi gitu jadi ulah ngarasarisi ku kamekaran gitu nya naon anu muncul ayeuna dina bahasa Sunda gitu siga kumaha ayeuna istilah mager ge aya gitu kan mager teh baheula mah kan yen pager gitu ayeuna mah males gerakan si bahasa eta siga kitu jadi nya terus berubah we gitu siga kumaha urang mempertahankeunana nya adaptasina kan kudu ngindung ka waktu ini bapak ka zaman. Nah ieu teh lamun misalkan ngobrolkeun zaman anu bahasa anu dinamis emang bahasa mah dinamis wan ngana salah sahiji ieu salah sahiji bukti bahasa dinamis tapi jadi salah arti. Misalkan aya kecap rungkan. Rungkan teh akhirnya jadi populer pisan gara-gara si Siti. Ya, rungsing kana dada nu eta jadina lain nu mana? Nu mana rungsing kana dada? Teu apa? Ya, aya lah konten kreator urang teu apal zaman harita ngaran teh si Siti. Disebutna ke Siti Rungkan. Jadi si teh lamun ngomong naon nyebutna teh rungkan. Gitu tah. Ayeuna kabehana jelema teh ngomong rungkan. Tapi teu nyahoeun hartina. Jadi rungkan teh disebutna rungkan teh ayo namanya jadi semacam kewan rungsing lain rungsing misalkan kurang ke live ya udah ya saya mau rungkat dulu jadi rungkat teh jadi eureun hartina teh jadi rungkat teh misalkan kurang ke nongkrong udah yuk rungkat dulu yuk jadi nah soalnya ya tenawan aya nya kurang teu apal si Siti baheula jika ngomong rungkat teh tidak kumaha tapi kemudian jadi populer tapi dia kan jadi salah hartina da rungkat bahkan kecap sebenarnya ker tangkal anu runtuh kacabut ke akar kan disebut rungkannya karena di Sunda mah kan loba misalkan aya runtuh aya beungas aya rungkan eta kan nah dia salah sahiji bahasa anu ngageser hartina nah tapi ieu mah urang jadi bahaya soalnya naon
kurang teu naon dikit gitu tapi orang kudu neangan heula rungkat teh hati bener teu naon lamun urang Jawa nu ngomong rungkat terus kitu mah teu masalah tapi masalahna mah loba di urang atuh ieu aya nu unik wan ieu mah urang curhat ya jadi aya salah sahiji nu nge-cover lagu sarua juga urang parodi Sunda terus mana aya kacap siga kieu Soledad hate abiti Soledad terus naon sih rungkat sadaya daya hate abiti Soledad tapi ngaco pisan Pak banyak ya hate ngaso hate ti Soledad terus rungkat sadaya daya kan teu mungkin dan di Sunda mah artina sadaya daya teh sarua jeung urang naonnya urang naribakeun kesalahan terus rek dihukum mah sadaya daya kan pasrah lah sumrah diri kan di Sunda mah sadaya daya teh gitu ieu mah maksudna sadayana heuh ieu maksudna sadayana kan tapi masalahna kurang ditinggali komen hiji nu protes nya eta mangasalahna pengetahuan justru sebenarnya cek urang mah lain masalah pengetahuan makanya di dia teh sebenarnya kabeh enggak apal lamun apa sadaya daya teh terus hate teh moal bisa hate teh Soledad tapi nah aya dogma nu tadi salila urang lemes mah bener tah gitu jadi urang teh kudu lemes we kumaha carana gitu jadi lamun urang lemes mah nya kitu urang teh adabna tinggi lah jadi daripada kasar mendingan siga kitu teh kan ieu nu cek urang ge ieu nu anu jadi bahaya teh namun tapi mereka mandangnya atau komentar karena lirik-lirik sama daya gitu sebenarnya dina hukum lain hukum dina proses kreatif maksudnya proses kreatif karya seni kadang orang teh sok manggihan hal-hal anu tojaiyah ya tanya tapi dina karya seni mah sah atuh ieu aya nu unik wan ieu mah urang curhat ya jadi aya salah sahiji nu nge-cover lagu sarua juga urang parodi Sunda terus mana aya kacap siga kieu Soledad hate abiti Soledad terus naon sih rungkat sadaya daya hate abiti Soledad tapi ngaco pisan Pak banyak ya hate ngaso hate ti Soledad terus rungkat sadaya daya kan teu mungkin dan di Sunda mah artina sadaya daya teh sarua jeung urang naonnya urang naribakeun kesalahan terus rek dihukum mah sadaya daya kan pasrah lah sumrah diri kan di Sunda mah sadaya daya teh gitu ieu mah maksudna sadayana heuh ieu mah maksudna sadayana kan tapi masalahna kurang ditinggali komen hiji nu protes nya eta mangasalahna pengetahuan justru sebenarnya cek urang mah lain masalah pengetahuan makanya di dia teh sebenarnya kabeh enggak apal lamun sadaya daya teh terus hate teh moal bisa hate teh Soledad tapi nah aya dogma nu tadi salila urang lemes mah bener tah gitu jadi urang teh kudu lemes we kumaha carana gitu jadi lamun urang lemes mah nya kitu urang teh adabna tinggi lah jadi daripada kasar mendingan siga kitu teh kan ieu nu cek urang ge ieu nu anu jadi bahaya teh namun tapi mereka mandangnya atau komentar karena lirik-lirik sama daya gitu sebenarnya dina hukum lain hukum dina proses kreatif maksudnya proses kreatif karya seni kadang orang teh sok manggihan hal-hal anu tojaiyah ya tanya tapi dina karya seni mah sah gitu. Jadina teh gitu jadina teh siga dina sajak Jamal Dirahman siga kieu bahasa Indonesia api laut yang menyala di dadamu nya itu masalah tapi kieu nya jelas dengan kreativitas eta teh jadi puitis nya kan eta mah aya hiperboliknya aya di wawaas teh aya di wawaas tapi lamun konteksna siga tadi nah eta asup teu kana pola kreativitas eta atau henteu lamun ngobrolkeun masalah kana pola kreativitas eta asup lamun ngobrolkeun kana pola tapi maksudnya bedanya antara hiperbolik kan ieu mah kecap sagamblang nawan kecap sagamblang sangeunana beda jadi misalkan hate ti Soledad lamun misalkan kieu hate kuring ti Soledad nempo panasna panempoe misalkan siga kitu eta nempo imut anjeunna nempo imut anjeunna kan eta mah ti Soledad geus lain harti nu sabenerna ti Soledad benar tah eta nu dimaksud siga tadi teori kreativitasnya teori kreativitas urang ge kan sabar hiji aya nu disalahkeun cik atuan ayeuna panutup ti Iwan utamana keur urang mudah-mudahan keur batur keur mana-mana dan lalajo utamana keur urang Sunda lah nying hareupan aya kana rok didugikeun moal teu sih dina kondisi urang anu siga ayeuna siga kieuan ayeuna urang geus sagala rupa cikan ieu
cek Iwan urang teh kudu kumaha. Ari cik saya mah kan hirup mah ngajalanan ngajalanan takdir lain ngajalan takdir sih sebetulnya mah nya harapan kehidupan teh nya lamun urang kudu narimakeun karena urang teh saha nya lahir di mana hirup jadi saha gitu. Tentu eta teh geus di program nya ku Gusti teh urang teh bakal jadi kitu dengan bentuk siga kieu dengan wujud siga kieu urang mana di mana gitu. Matakna lamun sok kadang ngalor ngidul urang salaku ulang Sunda lamun arek nyokok kana kahirupan masyarakat Sunda anu sagemleuna sebenarnya eta ge teu aya salahna gitu kan. Da ari cek saya mah lamun aya hal-hal anu sifatna patukang tonggong atau bertolak belakang jeung hate urang urang ge moal daek ngalakukeun hal-hal siga kitu nya. Balik deui kana obrolan anu di awal tadi yang masyarakat urang teh anu leungit identitas nya ulah ngarasa identitas urang teh identitas salaku hiji bangsa anu kurang pede gitu atau konsep nihilisme atau naon lah istilahna teh di luareun eta nah batur ge bisa hirup nanjeur gitu. Dunia teh milik urang sararea gitu, lain milik batur. Urang ge kudu eksis, urang ge kudu aya, urang ge boga peran gitu di dunia itu. Urang ge boga peran di dunia itu. Urang teh jadi naon ge boga peran. Ulah ngarasa hirup dengan ukur jadi nu kieu gitu. Ulah aya istilah nu kararitunan gitu. Mantakna tadi pertanyaan pian alus tentang lamun urang nyahareupan kahirupan global siga kumaha. Tah tekenkeun bahwa identitas urang ge bisa muncul di dinya. Nah kumaha cara ngimbangina? Nah eta nu jadi PR. Hiji deui Iwan abirek naros. Cek Iwan dinas di Sunda anu disebut menak jeung memenakeun naon beda naon? Menak jeung memenakeun mah nya perbedaanna mah ari anu hiji menak itu kan hiji namanya sebutan keur anu sifatna nate agung lah istilahna teh dipihormat gitu. Ari memenakeun mah yang kapuji. Ya gitu. Tah pola-pola eta anu ulah aya istilahna teh munafik lamun memenakeun mah gitu, istilahna. Da manehna lain eta gitu. Seperti pian bebencongan gitu. Kan lain bencong. Tah aya atawa pian sisigaan gitu, mamalihan istilah mamalihan di bahasa Sunda. Tapi Iwan sepakat dalam misalkan di Sunda pada ayeuna poe ayeuna kan aya kan menak jeung memenakeun teh pada ayeuna ngalahirkeun cacah jeung menak jeung lain-lain. Sepakat teh Iwan lamun di Sunda teh cacah jeung menak. Henteu, saya mah henteu. Oke. Kitu ditutup dinten ayeuna obrolan anu mendal pisan di Kang Iwan. Anjeunna memang pembaca, anjeunna sastrawan anu fokus di Sunda. Anjeunna labi pisan, atur nuhun pisan Kang Iwan. Sami-sami. Akhirnya secara rehat.